Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-38. Mangga urang sami-sami hanca dongengna kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mak wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kacaturkeun beurangna kira-kira pukul 1. Basri ngahaja nepungan sobatna nu ngaran Wendi digawe di kota Madia. Baranggok oge duana nama Rahmai gek dariuk dina sopa di teras hareup. Kumaha beres pesenan teh? Cek Basri. Aya pa nanging duka ari kaanggo sareng teu nama. Margi ari pribadi jalmi mah abdi teh kirang terang kitu tah. Aya paribasa geuning cenah laut jero bisa di naon teh teuleuman. Ari hate jelema masuk sanajan deet ge teu tiasa kakobet Pak. Duka jujur duka henteu da sesah ngabuktoskeunana. Nanging sok sanes kitu ge ai pirasat mah tos pendak eta teh eta budak teh sigana mah aya sifat-sifat sae Pak, cek Pak Wendi. Nu penting tadi tas tugas ngayakeun operasi. Sangarana deung di awewe atau lalaki? Pantar kumaha kira-kirana? Basri geus teu sabar hayang geura nyaho kateranganana. Istri kira-kira umur 17 tahun mangan Rarudin. Jalmi ti kampung sareng kaayaan matak pikawatireun upami nilih kana sorot socana mah teu aya bakat nu teu leres malih mah matak pikawatireun Pak. Urang mana cenah? Mawi teh can diteros leres-leres da wengi teh repot. Sareng nu teu kagungan KTP deui da penakna ge ku barudak di alun-alun. Heuh. Palang siang awewe bangor meureun. Basri reuwaseun abdi mah teu dugi kadinya mah emutan teh margi benten antawis WTS sareng tunawisma. Atanapi tunakarya. Abdi tos tahun-tahun icik kibung dina hal ieu tos tiasa ngabentenkeun sifat-sifat nu kadaritu. Pa Wendi satekah pola merek katerangan ka Basri ngayakinkeun yen Sari lain awewe teu bener. Nya teu naon atuh ari kitu mah di mana ayeuna budakna? Aya di pengker malih mah tos kenging nyalinan da wengi mah matak Rarudin piwatireun. Ke urang-urang ka dieu nya Pa Wendi ngaleos heula ka tukang. Basri ngahulang bari nganyawang omongan Pa Wendi nyipta-nyipta kaayaan Sari. Tekung silila joa Pa Wendi teh nyampeurkeun dituturkeun ku Sari nu geus disali. Katara bersih jeung cahayaan ai begang mah katingali keneh. Basri molohok nitenan Sari nu ngeluk tungkul diuk dina ubin menimano. Oh ieu meujeuna sakieu mah atuh. Basri panujuan pisan jeung deui ciga aya nu mapatahan. Hatena ujug-ujug kataji ku Sari. Pacorojoy nya hayang milu nulungan. Upami kaanggo mah nyangakeun sanos dicanak ayeuna ge mangga teh teuing mung titip we upami teu kaanggo ulah di kitu kieu. Hawa tos ceuk Pa Wendi. Cara kabarang dagangan atuh puguh we hate Sari beuki tagibur. Sok sieun nya dijual keur nu teu uni. Tapi aya pikir deui dina hate leutik dumeh nempo Basri nu make seragam lengkep, matak serem matak ajrih piraku rek milampah teu uni. Insyaallah moal dimomorekeun. Sabab sararea geus pada nyaho papada manusia kudu silih hargaan, silih hormat, silih ajenan sabab masing-masing boga hak azasi. Tayeuna ieu budak rek dibawa sakalian rek ditepungkeun jeung pun bojo. Mangga sun mangga we sanaos ayeuna ge nuhun ari katampi mah. Plong hate Sari para mitra ngemprong. Teu berat teuing kubang baluh pikir sabab geus ngadenge omongan Basri nu ngajurus kana kahadean. Sarta Sari ngucap alhamdulillah dina hate tina awahing ku bunga. Saha ngaran teh Nyai? Basri netep ka Sari. Sari, jawabna ngeleper sok sieun salah pok. Di mana asal? Ti Sumedang. Sumedang na palebah mana Sumedangna? Basri rada ngajenghok dumeh aya nu ti Sumedang dina kaayaan kitu. Di kotana we nanging eta mah kapungkur da ayeuna mah tos janten urang dieu, urang Bandung. Sari usaha satekoh polah nyumputkeun asal usulna. Nya teu naon atuh. Bapa ge urang Bandung sote ayeuna bareto mah jadi urang kampung ari Nyai. Nanya yang digawe laras juragan geus biasa kana pagawean kasar geus biasa nyeuseut jeung migawe urusan dapur sajena parantos gan syukur atuh ari kitu mah heug ku bapa digawekeun nya tapi wayahna kudu sabar jeung tawakal kudu rajin jeung jujur kudu satia kana tugas ulah boga rasa hina jadi pembantu rumah tangga sarua bae nyangan rezeki nu halal jeung deui kaitung mulia sabab ngabaktikeun tanaga ka jalma nu butuh ku tanaga. Mun dilaksanakeun kalayan ikhlas bakal jadi ibadah nu soleh nu dipiridho ku Allah kaharti kahartos gan hatur nuhun kana piwejangna. Sari bungah gede hate ngadenge kitu mah sabab omongan Sari keuna pisan kana sasaran memang kitu tujuan Sari oge.
Yuk ayeuna mah urang ka imah bapak rek munjungan ka Pak Wendi amitan heula bari nganuhunkeun. Sari teu talangke para mitra sadaya manehna madep ka Pak Wendi. Nganuhunkeun kana pitulungna oge amitan rehna ayeuna rek milu ka Basri mincak kana lambaran lalakon anyar nu muga-muga bakal mawa kabagjahan. Berali doakeun ku bapanya sing meunang kabungahannya. Sanggeus ituna ieu beres, itu ieuna beres. Basri amitan ka Pak Wendi. Teu pohoongan hunkeun tuluy balik bari mawa Sari nu bakal dijieun pembantu rumah tangga ngabantu-bantu Asmaya. Teu kacatur para mitra di jalana. Basri geus tepi ka imahna. Dibagiakeun ku Asmaya ari Sari murungkut eraan. Asa karagok jeung ajrih da geuning bat asup ka gedong sigrong ari pangeusina tentara nu geus kagolong kana perwira. Daya pibatureun teh mah ngaranna Sari. Basri langsung nerangkeun ngeunaan Sari puguh Asmaya atoheuna keur. Cing ka dieu Sari sok diuk di jeung kuring ya. Asmaya nunjuk kana kursi jijireunana, Sari sinadiu satata jeung pribumi. Tapi Sari teu daekeun da geus nyaho tata krama, geus ngalaman jadi lanjang manehna teh atuh gek emok dina ubin gigireun Asmare. Ulah dihanap sok dina kursi. Dipaksa-paksa teuing mah Sari ge pindah kana kursi. Ngan mending ngadaregdeg sieun disebut culangu, cucungah kadunungan atuh ngeluh we diukna bakat ku era jeung ajri. Sari nanya yang digawe laras juragan. Syukur arinya mah. Kaina ulah asa-asanya langsung we digawe. Da memang ari loba pagawean mangan samemeh kuring rek amanat. Di dieu mah ulah belikan, ulah pundungan jeung ulah jantungeun. Mun aya nu teu ngarti tanyakeun. Aya kahayang nyarita, aya naon-naon kudu buru-buru laporan. Ngeunaan pagawean nu geus nyaho ulah kudu ditah deui. Sing hidang sing singer sing sonagar. Tapi sopan ari pagawean nu beratna mah ukuran nyeuseuh jeung ngistrika. Ditambah ku ngurus budak dua, tapi budak geus gede moarisi kawas orok. Tas sakitu diantarana sangkan Sari apal kana tugasnya. Asmaya neuteup hatena bunga sabab sareretan ge ujug-ujug simpati ka Sari nu memang pikarunyan. Sejadi astokeun pisan gan hatur nuhun kana piwejangna. Syukur atuh hayu tuturkeun kuring. Asmaya ka jero dituturkeun ku Sari. Bus ka hiji kamar nu dipake nunaan barang-barang lolobana mah cocokan barudak. Asmaya ngarandag pok nyarita. Ye kamar kosong keur Sari pek beresan heula, barangna pindah-pindahkeun ka ditu tuh. Terus hapukeun, terus dipel beberes, ge dibere kasurna, bantalna jeung simutna. Tadi dia patempatan Sarinya. Mangga juragan, pek beresan heula da moal lila. Sari teu talangke dibarengan ku hate bunga. Digawe suhudna keur sabab eta teh keur tempat manehna sare. Asmaya ngaleos deui nyampeurkeun ka salakina nu keur ngabaheuhai bari maca koran. Kumaha mah cocok? Siga mah bager pa beda dina sorot panonna. Ya muga-muga we atuh da memang kitu pirasat papa ge. Tapi memeh digawe sinadahar heula karunya bisi lapareun. Jeung dibere keur salin da moal hese jiga nama awakna teu jauh jeung mama. Ceuk Basri nyaheun pisan ka Sari. Ih kan tenan atuh keun bae urusan abdi. Tapi kumari gajihna pa sabaraha cenah? Asmaya nanyakeun gajihna. Ngarah puguh balitunganana sabab kudu nyieun anggaran keur ngagajih pembantu. Soal gaji bapak mah teu nyaho lah. Nanyakeun ka batur nu geus ilahar, nu geus lila boga pembantu jeung deui ditilih kana kaparigelanana, ulah ditilih kana sawidang wae. Manehna teh manusa sarua jeung urang butuh ajen jeung kanyaah ti papada manusa, pek we atur kumaha hadena pokona mah. Ari Pak Wenina teh nyaurkeun, Pak. Pak Wendi mah lain calo, anjeun ge teu uningaeun masalah gajihna. Tujuan utama hayang nulungan ka Sari memang perlu diturung budak teh. Ya nuhun ari aik tu mah Pak moal riweuh teuing najan Karmin teu datang ge da aya Sari. Bari tuang ayeuna Pak. Ayolah selapar eta Pak. Tuluy parindah kana meja makan berak dahar bangun nikmat pisan. Saterusna Asmaya ngalatih Sari para mitra sadaya nuduh-nuduhkeun parabot nu aya di dinya. Bisi cari can apaleun. Kana alat-alat nu langka keneh tetela Sari teh geus apal, geus wawuh, geus teu kaku deui ngagunakeun parabot-parabot sifatna modern. Contona kompor gas, kulkas jeung sajabana. Atuh Asmaya beuki percaya yen Sari bakal bisa diwara. Bakal lancar kana pagawean moal hese mapatahan. Harita keneh Sari ngamimitian digawe geus teu karagok teu hararese, teu kudu diutuh eta. Akhirna Sari tetep tumetep di imah Basri resmi jadi lanjangna Basri. Kalayan ayem tentrem bungah kasararea dunungan panuju sabab Sari parigal jeung rajin. Ari Sari bungah geus teu kudu mikirkeun dahar jeung pake, malah Sari ge ngeunah ayeuna mah di kasuran diseprean merenah di hiji kamar cinak damah matak pikabetaheun.
Dina hiji poe kaparengan harita teh pas sore Asmaya jeung Basri keur dariuk di tepas bari lalajo televisi. Barudak keur jongjon ngome ular tangga dina teras, ari Sari keur ngumahan piring nu kotor. Kurunyung Karmin datang uluk salam bus ka tepas. Kapunten mang oge bilah. Rada elat mergi aya wagelan teh. Ujug-ujug ngomong kitu we ka Karmin teh. Sabab harita leuwih ti 2 peuting balikna bari jeung teu puguh alesanana. Nya atuh naon meunyeung jeung geureuh haditu. Temal Basri teu parti merhatikeun. Ratu hakasigeung hate Karmin sok sieun mangna ambek. Bus ka kamar rangsel dituna gek diuk dina kasur bari ngarahu. Katara bangun bingung sok sieun lalampahanna katohian ku Basri. Kabantu geus lila loba ngobohong. Mun Basri kalembur geus pasti sakabeh kalakuanna bakal kabongkar. Macarana sangkan lalampahan aing ulah kanyahoan ku Mang Basri. Ulah balik wae kitu atawa kumaha nya? Ningki riweuhna boga pamajikan teh kudu ngabalanyaan. Ya, kagok asong da aing teh. Cek Karmin para mitra dina hatena. Baragadal muka baju lung kana kasur. Kop kana anuk lewas muru ka kamar mandi bari gok meninga jenghok sabab aya nu keur ngumah piring nukangan ka manehna. Ai. Saha ieu babu anyar kitu? Cek hate Karmin bari mureleng kana punuk Sari bet dadak dumadakan. Jajantung Karmin ratuk jiga nu tutunggulan. Hate pating sarebelak panon kekereuceuman. Para mitra anu mulia, naon sababna hate pating sarebelak pikeun Karmin? Ari nu dari sababna najan geus lilah teu patepung bet apal kana dedegan Sari. Inget keneh kana potongan awakna, kana buukna, kana punuk nu kungsi diusapan ku manehna dina mangsa-mangsa anyaran tepung. Saha ieu jiga budak ngora? Aya we pikiran teh. Ceuk hatena tuluy ngusapan beungeut. Micen pikiran nu lain-lain sanggeus rada teteg ngadehem lalaunan. Maksudna mah sangka nu kukumah ulah reuwaseun teuing. Tapi najan dehemna lalaunan cukup mata ngarenyag pikeun Sari. Sabab dehemna beda jeung rada teugeg ret kagigir treup amprok jeung paneteupna Karmin. Ser lenyap Sari asa ngapung awakna asa hampang kokoleangan. Nuk tungkul curucut cipanuna bijil satulang sandi asa leuleus. Malah piring alas nu dicekel ampir murah. Ciga Kang Karmin hanya gitu hate Sari galecok ngomongkeun Karmin tapi can wani mastikeun lantaran bisi kasamaran da puguh ayeuna mah Karmin teh beda pisan jeung Bareto awak bersih pakaian necis teu jiga-jiga urang desa tapi hate Sari teu bisa dipaling da puguh beungeut Karmin asa kumalangkang unggal ngaringkang ka impi-impi unggal peuting estuning peureum kadeuleu beuntak karasa teh sanes bobodohan. Ari Karmin para mitra saeutik teu samar yen aya hareupeuna teh Sari kahiji kaayaan Sari teu loba-robahna kadua geus ngadenge beja ti Harli yen Sari init ka kotarek neangan manehna ngan Karmin ngarasa heran kumaha mimitina Sari bet aya di dinya. Sari ceuk Karmin sorana dipegeg sieun kadenge ku Basri beg hate Sari reuwas siga nununutan kagebah tuluy cengkat lalaunan beungeut sepak cipanon ngarenclong. Jajantung rateug neuteub ka Karmin nu sarua keur melong ka manehna. Dua panon bantrok geus teu bisa dicegah deui mataksur ser kana jajantung mata keratug tutunggulan. Abdi pun Sari, pokna Sari can mere jalan pikeun uluykeun omongan Karmin. Sari boga anggapan nu nyebutkeun ngaran manehna teh salah saurang kulawarga Basri dununganana. Sari poho deui ka Akang? Karmin deku lalaunan. Panon mureleng kana beungeut Sari hayang sidi. Sari teu puguh cabak jeung sur ser teu puguh rasa. Sari, nabat aya di dieu. Akang moal poho Sari teh urang Campaka, putra Pak Ading nu ngahajak ka Bandung neangan Akang. Tapi kunaon beti cing bae piraku poho deui ka Akang? Cek Karmin geus teu asa-asa deui. Ngabudalkeun eusi hate lat poho kana kakeuheu jeung kaceuceub nu kungsi nyayang dina hatena. Kang Karmin abdi teh teu lepat ningal. Deui teh leres Kang Karmin putra Mang Seno. Buah hati abdi siang wengi. Sari neuteub leungeun ngeleper jajantung ratu. Karmin teu buru-buru ngajawab gep leungeunna nyekel pigeulang Sari. Geterna hate karasa ngocor mapai getih. Asa nyetrum kana jajantung Sari namahan kayakinan yen nu aya hareupeuna teh memang Karmin nu keur diteangan. Ulah mamang memang bener Akang teh Karmin. Akang nyaho Sari geus lila di Bandung neangan Akang. Hampura we Sari. Kang Karmin. Sari haros hosti koro nyelek ku piceurikeun. Tapi satekah polah ditahan akhirna nyelek kana angen. Asa seueur damun kongang hayang ngabekaskeun angen-angen. Hayang ceurik ngabudalkeun perasaan da puguh ku carita mah teu kaduga.
Loba teuing picaritaeun, loba teuing lalakon nu hayang dibudalkeun ka Karmin buah hatena. Jep sajongjongan mah jempling duanana pahulang-hulang nganteur sawangan hate sewang-sewangan. Nu marem lamunan malik ka alam ka tukang bruh breh naremongan asa atra hareupeunana asa cikeneh karek karanapan. Lila-lila sari sadar manehna aya di lemur batur aya di imah batur. Nu sagala rupana keur uger ku aturan jeung tata krama kasopanan. Gancang cengkat bari pok nyarita haros-hos kene. Kang Karmin, abdi teh lanjang kirang sae kikihan sareng dunungan. Abdi mah isin bilih kapan aku juragan istri atarapi ku juragan pameget. Cek Sari bari tuluy ngaragamang kana piring kotor rek nuluykeun pagawean. Bener Sari nu boga imah ulah terangeun. Urang api-api teu wawuh nya. Si matak jadi nanaon pek tuluykeun digawe wayahna nya sing sabarnya akang rek mandi heula nya. Sari teu nemalan deui hatena kebeku kabunga. Lantaran geus bisa tepung jeung nu diteangan hanya kalebet tepung dina kaayaan kitu. Sasat beda martabat asa aya nu ngahalangan da cacakan mun geus lila mah digawena tangtu ngajak balik ka Karmin ngajak ka lembur pikeun ngahadap ka bale nyungcung. Karmin asup ka kamar mandi. Memeha brus ngalamun heula pangalaman nu geus kaliwat nemongan deui. Bruh breh pilih genti ngagoda kana pikiran. Kamar ni mah teu inget seetik-etik acan lantaran jiwana dipangaruhan ku pangalaman nu leuwih ti heula jeung Sari. Teu nya nabet bisa tepung di dieu na kumaha mimitina atunya. Petunjuk juga aya di dieu we Sari teh. Tapi kersani nu maha kawasa mere bungah ka hate aing. Sangkan tepung jeung Sari. Sari bagja temen urang bisa patepung. Cek hate Karmin tuluy noong kaluar. Nempos Sari nu keur jongjon digawe, terus Karmin mandi ngusai bebersih siga nu rek dikawinkeun. Sanggeus bebersih tuluy ka kamarna disalin ku pakaian nu bersih. Serog hareupeun Basri milu ngariung lalajo TV. Geuning aya pada amal saat teh mang. Karmin api-api canyaho. Ari jajantung bet jadi ratu. Nya min kapaksa mang teh neangan pagawe keur ngabantu-bantu ibi-ibi maneh. Sabab loba pagawean nu teu kacabak tadi nama mang teh ngandalkeun maneh tapi ayeuna mah teu bisa diandalkeun maneh teh geuning. Bet minang balik maneh teh ceuk Basri bari ngareret ka Karmin. Puguh Karmin rada kasigeung hatena era pacampur jeung sieun bisi kalakuanana katohyan ku Basri. Punten emang da kumaha tuh abdi teh seueur kaperyogian mang. Oh pangabutuh mah aya tapi sing inget sekali balik moal cukup ku 2000 perak. Ku ongkos ge beak ayeuna bandingkeun jeung cicing. Ongkos teh bisa digunakeun keur pangabutuh sejen keur nambahan biaya dina neangan pagawean. Karmin teu nemalan memang kaharti ku manehna oge. Balik teh meakeun duit jeung tara cukup ku 5 atawa 6.000. Da kudu we walasan 1.000 malantaran boga pamajikan. Lain ulah balik min tapi ulah minang teuing kahiji sing karunya ka ibi, kaduana sing karunya ka kolot. Eueuh nu penting pisan mah teu kudu minang teuing balik bari nagerek naon atuh, ceuk Asmaya milu nyarita. Atuh beuki murengked we hati Karmin sabab kalah diomongan ku emangna jeung ku bibina. Ari tadi perlu naon deui min, ceuk Basri leuleuy. Usan abdi pribadi mang ieu mah teu aya patalina sareng pembapa eta nempangan sobat nu palaing ngiring padamel ngadamelkeun. Margi sami sareng abdi ngangur keneh, ceuk Karmin teu beak keur piekoleun. Ulah wa kamikiran batur barina oge, pikiran mah diri pribadi we, engke mun urang geus merna teu naon-naon ngurus batur oge. Mun hartos mang moal ayeuna malah moal wangsul kajabi upami aya perlu penting pisan. Nya tak kitu we ayeuna mah. Anggur sing getol diajar, sing rajin maca majalah jeung koran pikeun namahan pangaweruh. Ngaradina testingna lulus jeung deui teu rugi loba ilmu malah moal matak beurat mamawa. Mangga leres ka hartos mang. Jep jempe Karmin jadi malaweung hoream nyarita ari geus dikitukeun ku Basri. Da puguh rumah sasalah ari Asmaya pok deui nyarita tapi kana perkara sejen ayeuna mah. Ibi teh boga pagawe awewe kade sing bisa mawa diri jeung kudu ngajenan ka papada manusia ulah kena-kena ka babu aya pagawean ulah ngandalkeun ting pagawe urang mah tetep boga kawajiban moal atuh bida abdi ge moal umaing moal asa jadi nulungan moal ngalalawarakeun ka babu sabios pada malah nu matuh ku abdi mah moal ngandalkeun pembantu sajenengan tapi ngaranna mah Sari cenah asalna ti Sumedang ngan teu jelas di mana Sumedangna teuing ti mana mimitina tapi bibi boga kayakinan eta budak bager. Moal mata kese ngawarah jeung deui kana gawe geus rancing sing katingalina oge geus ngarti kana urusan gawe di dapur mah nya nuhun atuh ari kitu mah bi aya nu ngabantu-bantu di dapur nya tapi kade min maneh kudu bisa ngawarahna sangkan Sari jadi pagawe nu parigel rapekan jeung boga rasa tanggung jawab maneh kudu ngabantu sangkan Sari leuwih ngarti jeung nyaho kana tugasna
Jeung dikade ulah boga anggapan nu lain-lain kudu bisa silih ajenan sangkan hirup rukun sauyunan ulah aya pacogregan ulah aya pacengkadan ceuk Basri mepelingan ka Karmin. Muhun mang karaos abdi nampi kana pi wajang mang hatur nuhun. Atuh satuluy nama Karmin jeung Basri katut asmaya. Uplek ngobrol sagala dicaritakeun malah riwayat sari anu bisa aya di dinya mah anu di apa teh? Riwayat sari nu bisa aya di dinya mah ku Basri dicaritakeun ka Karmin. Karmin jadi nyaho sarta hatena beuki watireun ka Sari. Ngan teu daek kada geus janji ka Sari yen api-api can kungsi wawuh ti samemehna. Kira-kira pukul 10 leuwih Basri geus ngaloyong ka Engon. Lantaran isukan rek dinas kanu jauh bisi kaberangan. Kitu di asmaya jeung anakna geus arasup ka Engon atuh di dinya teh kari Karmin sorangan molohok lajot televisi tapi pikiran kumalayangkan teu puguh. Sari wae sari tepung jeung sari teh. Tapi na kumaha atuh geus kieu ieu lah. Teu sangkanya. Nah mungkin mun cinta urang patepung deui. Sari. Teu sangka. Ceuk hate Karmin bari ngusap beungeut diukna teu daek mernah jutak itek kawas anu kararasel. Harita para mitra Sari geus ngajepat di kamarna tapi teu daek sare. Pikiran inget ka Karmin nu meunang namun meunang nawar mah hayang ngobrol kalayan laluasa. Hayang ngebrehkeun eusi hate, hayang ngabudalkeun perasaan ngarah hatena lugin. Kumaha kaayaan Sari para wargi sadaya. Tadi jadi sebatkeun maksud nama kahayang nama hayang ngobrol jeung Karmin. Tapi orok kaya kaayaan teu ngidinan sabab kasengker ku sopan santun. Teu wani cucungah kadunungan era kudu boga imah atuh tungtungna Sari gulang-gulingan sorangan. Teu aya pitunuheun sarta hatena teu tentrem. Koreja tudang ngajentul nangkep tuur bari ngalamun lila-lila ngarahuh bangun capek tuluy nyarane kana tembok. Gusti kedah kumaha ari geus kieu Kang Karmin geus kapanggih. Tapi kumaha atuh bet bingung nasaha dunungan teh nu sanyana. Pernah naon ka Kang Karmin? Palang siang ku wargana meureun era aing teh piraku rek cucungah mikahayang ka Kang Karmin. Hate Sari loba kasieun para mitra pokona bisi Karmin teu narima kana kadatangan manehna. Bisi panto hatena geus ngonci, bisi aya anu ngaran sejen anu ngancik dina hate Karmin. Tapi rek ditarima rek henteu aing kudu waktu balaka sangkan lugina jeung tumanina. Pokona mah pang aing nepi ka tega nu kangan kolot ieu. Apan hayang tepung jeung Kang Karmin. Ta ayeuna geus tepung aing kudu wani tandang ngabudalkeun eusi hate. Nya mending kitu terus terang bebeja ka jenisna piraku make. Teu dikebatkeun ngomongna asa teu berat rek ngedalkeun kecap eta. Sabab hiji kecap nu dipikasieun jeung teu dipikaresep lantaran patukang tongong jeung eusi pangharepanana. Jam dinding disada 11 kali salat televisi geus jempling. Tayohna Karmin geus asup ka kamarna atuh puguh meuli jempling. Taya sora nu kadenge kawan tu di kamar gedong di kamar teh para mitra gedong nu rarapat. Sari ngagoler deui dina kasur nu empuk tapi ayeuna mah teu karasa nikmatna. Sabab hate keur kaweur, mikiran diri jeung tekad. Sari nangkarak bengkang panon kucap kiceup neuteuk lalangit. Ngumbar sawangan ngan tir lamunan mapag alam nu bakal kasorang. Bapak, Mak, doakeun abdi sing hasil maksud, sing laksana paniatan. Mun paniatan abdi laksana rek buru-buru balik ka lembur. Moal katutuluyan di dar kota da geuning mata katalangsara. Ceuk hate Sari siga nu geus janji kana dirina. Yen moal katutuluyan cicing di Bandung sabab geus karasa pait peuheurna. Hawa peuting beuki nyerep kana awak tiis nembus kana tulang. Sari murungkut bari disimbut lila-lila reup sare. Teu inget kana naon-naon dina alam impian tepung jeung Karmin asanya geus ngahiji. Caturkeun isukna Basri ka kantor asmaya ka pasar. Deni geus indit sakola dena milu ka mamahna. Di imah teh tinggal duaan nyatana Karmin jeung Sari puguh we tumaninah pikeun ngobrol. Sari di imah kari duaan ieu kari heulas geuning sok. Urang ngobrolkeun bae lah kita mangke urang tuluykeun pagawean mah. Ceuk Karmin bari gek diuk dina kursi ari Sari keur ngepel harita. Asa mobok mangih gorowong aya jalan komo meuntas sabab memang manehna ge hayang panjang cumarita. Atuh teu dipikir deui buru-buru nyampeurkeun ka Karmin gek diuk di gireunana.
Kang Karmin abdi teh asa dina pangimpian. Ieu teh kumaha salaresnahna akang teh bet aya di dieu geuning. Sari geus teu sabar hayang geura nyaho lalakona. Emang akang ge boga perasaan kitu, tapi mun Allah ngerasakeun mah nu dianggap mustahil ku urang sok jadi kanyataan. Cara nu karanapan ku urang ayeuna tadina mah asa pamohalan bisa amprok, tapi buktina teu hese neangan. Jonghok amprok di dieu di imah. Bagja akang teh Sari bet bisa tepung deui. Nuhun Sari nuhun. Karmin geus teu asa-asa ngedalkeun rasa bungahna. Ragamang leungeunna ka leungeun Sari gep ku Sari di tampanan. Duaan pacekel-cekel pageuh siga nu mung paturai. Getih Karmin ngagolak sur ser asa sing siremeun jajantung jadi ratung tutunggulan. Kang Karmin tulungan abdi Kang. Sari susah kupi kecapeun ti koro nyelak kupi ceurikeun. Teu kaampeuh segeruk ceurik bari nyuuh kana lahunan Karmin. Karmin milu kagagas buuk Sari di usapan bari nyarita dumareuda. Kang nyaho naon geus kaalaman ku Sari hampura akang teu bisa nulungan. Tapi ka Sari ngalaman kieu tapi ulah leutik hate. Ku akang pasti dijahit sing gede hate Sari. Keun geus mah geus teu kudu dipake sedih. Lagi sepuguh kaalaman moal bisa dibalikan deui. Sedih abdi teh Kang, sedih pisan. Sari can cacap meres cipanon. Hate peurih asa digerihan bet kagagas hatena sumeblak bae. Sari ulah palid ku kasedih, ulah kabawa ku kasusah. Anggur masing suka bunga sabab urang pinanggi bagja bisa patepung labung paangrok Jonghok di kota Bandung. Bagea Sari, cek Karmin di barungku jajantung ratung. Hate deg-degan mun kongang mah hayang ngarangkul ka Sari. Lares Kang paturai di situ raja. Tepung labung di kota Bandung muga-muga mawa bagja ka urang duaan. Nanging abdi teh sedih pisan Kang. Eta sedih deui mikiran naon atuh Sari sedih wae. Kang Karmin, abdi teh bade wakca balaka moal aya nu disinang siloka. Moal aya nu dikilungan sejak terang-terangan ngeberehkeun pangeusih hate. Ditampi nuhun da eta nu diperteda. Atuh henteu bae sawios asal heuti hate abdi parantos budal. Perak geura wakcakeun nah ngemu naon maksud kumaha Sari teh? Kang abdi teh rana nanging rana bengsrat. Abdi kabur ninggalkeun indung jeung bapa ngejat ngajauhan Mirja. Sabab abdi mah teu suka dipihukum ku cara paksa. Taina abdi bebas, abdi lengo, abdi rana Kang. Rana bengsrat cek urang lebur mah. Tepung di Bandung nundung kabingung paturai di situ raja matak malang sumoreang. Hoream nyawang alam katukang nu loba pikasusahkeun. Ta ayeuna aya bagja tepang deui sareng Kang Karmin. Pamugi akang keur sanampi kana kadongkapan diri abdi. Manawi dina mana akang teu acan aya jenengan anu sanes. Nu ngancik dina ati nyaluuh dina kalbu, ucang angge dina hate. Kang macan ngarti tema Karmin. Sumuhun abdi teh bade nyaloyakeun pikir ka akang. Margi abdi marumaos ti belah teh ka akang teu kenging dipapalerkeun. Pangna abdi nyusul ka Bandung ngudag-udag ka kota. Dibelaan laratung ngara bakat ku hayang laksana tepang sareng salira akang tak kitu. Barang ngadenge caritaan Sari kitu Sarmin tuluy nempas deui. Pami parantos tepang bade masrahkeun badan sagujur milari pangancikan ati. Nyangan tepat gesan ngedalkeun harpa nyung si harti gesan ngaitkeun pikir ngudag mangsa nepangkeun cinta. Abdi ngartos hiji istri nu milari lalaki teu kalabat istri sae. Nanging abdi maksakeun ngudag-ngudag akang. Sabab abdi larawirang di lembur jadi buah catur batur. Di desa jadi bahan carita jalma rea geus jadi sabeueur hiji magar abdi rana bengsrat. Ceuk Sari beuki capeta ngabudalkeun eusi hatena. Kutan teh kitu syukur we atuh kitu Mas Sari akang teh sanyana mah keur geuring pikir susah mana rungsing ati. Hareeng hate lantaran geus meunang beja ti urang desa, meunang beja ti si Harli. Yen Sari indit ka kota sedang udag-udag akang. Beak poe beak minggu parat bulan ampir jucung sataun neangan Sari teu aya we laratanana. Ayeuna beti parangkeun tepung di dieu ogan Allah. Teu kudu hese neangan bagja temen Sari akang teh. Urang bisa tepung di Bandung dina kaayaan kieu. Geus ayeuna mah ulah loba ting mikir. Malah ulah miara kasusah, teu kudu ngukut kabingung, anggur masing suka bunga. Urang duaan bisa patepung. Perkara paniatan Sari ti samemehna ge ku akang geus kaharti. Geus kanyahoan, geus katohyan, geus karasa, geus kapikir. Bae moal burung ditarima. Dirawu di pangku, dipapag ku hate bunga. Kiwat tengen sami bagja. Nuhun Sari boga emutan kitu. Sabab nu saanyana mah akang ge nya kitu, bodang peuting teh oleh eling we ka Sari, asa ucang angge dina bulu mata, reupeureum kadeuleu beuntra karasa, ti peuting ka impi-impi beurang kagunaamkeun. Ieu kabeh tayalian balas mikiran Sari, nu geus matri dina ati, ngait dina pikir, muntang dina baya,
nyang karuk dina jajantung, melit ngait dina pejit, asa sakulit saka daging, asa saragasa nyawa. Tayina aya bagja liwat saking, bat pareng patepung lawung hiap sari, urang silih pihapekeun diri, silih titipkeun nya pikir. Urang sarua pada neangan pamuntangan cinta, bae urang labungkeun, ceuk Karmin. Bari ngarangkul Sari. Atuh teu kira-kira bungana hate Sari sagabrug ngarontok tina awahing ku bunga. Lat poho kana kaayaan sabab dunya asa nu duaan agul reueus asa sorangan nu pangbagjan. Sari teu kuat ngedalkeun kecap teu kaduga cumarita iwati geterna rasa anu kawasa. Tari batin anu kuat patare mamangsa harita. Dua insan beda jenis keur silih talingakeun asih pada mentangkeun panah asmara. Japati sajodo totomplokan namplokeun kasono. Langit mendung geus kalangkung mega malang geus ilang. Katiup kasapu kabaud ku angin ngagelebug kasusah sirna kabingung kabur. Kasedih leungit kakeung eueuh kalinih ku rasa asih, kagilas ku rasa cinta. Pikir Sari jadi bersih hate rehe jejempe simpe. Ayem tentrem taya rasa hariwang Karmin nu jadi pikir. Geus ngait dina ati jajakan nu diudag-udag geus nyampak dina rasa. Asa ngahiji sajiwa moal bisa dipisahkeun. Poe eta mangrupa lengkah mungaran muka lamaran-lamaran nu pinuh ku kabungah jeung kabagjaan. Sari ayeuna beda jeung Sari kamari, bener-bener bijil Sari paroman biar marah mainanakeun bunga hate jembar rasa. Kitu para mitra kaayaan Sari mangsa harita nu geus laksana tepung lawung pamprok jonghok jeung Karmin. Hiji jajakan nu jadi udaganana, nu jadi buah hate kembang soca, nu sanggup nyaangan hate nu poek, mung hanya kal waktosna kabujeng seh.